Heubeul amat ieu he. Jejer tadi omean malika pasuliwat kieu nang sina. Dan tiba bung nang sina ku tali tampar. Tong menang paus teh sakali. Kak selamat nih maknya. Ngopi deui, geus senap kana beuteung. Aya nu ngabaturan, otok deui kok. Badung doh. Telepon si Jakri aing nya, keur naon sia teh nya. Bari lalaga, wae tuman sia teh. Iya mana dia tungtung nanya. Hai telepon. Saha deui suka naki. Kasim. Halo? Benang ya koeng Jakri di gawean. Poe mah moal henteu di gawean koeng. Si eta. Kami sekolah doang. Naon sih nya? Iya, ganggu bae ongkoh. Nang saya entah sulit. Moal henteu di gawean koeng. Terus Oke, mari. Ai nonton di bae san. Kasim heunya. Halo? dia. Halo si paruman di bae. Beugeuh dia jelem. Geura poin sekali dia nelpon dia kasih dipuatan dia kuat. Nyakon. Ya, ben koeng dia Jakri. Kenaon dia jadi mah. Eta keur ngamen useup. Kakek tanya koeng beunang koeng. Mana dia sieun dipuatan beureum kuat. Woi, dia woi. Ya kas, jadi kenumpan gua gitu. Beut dia. Dia keur naon? Kadang gitu aing keur ngadekeun nang si nu paseliwet gara-gara dia ieu paseliwet deui tadi panggih tungtung. Ya ngadekeun ya. Dia mencoplok be. Dia mah otah ngeuja. Dia dong bisa bae heuh. Kumaha deui dia mah laju kumaha ieu? Sebeje geradekeun urang museup. Beuh barang nama aing lamun teu museup saminggu bae aing gering di awal. Beh, hamar amat ngopi serangan banyak. Dikasih nanti di mana ya? Kemana lah? Beh, budak reunya. Ai, Jessica sindina si Jakri eta. Karena tanya. Kagetan ko lah. Dari dia tohir, potong deui deh. Dia kunaon deui Jak? Yo, supaya gara-gara si tohir tah, coplok deui. Nah, sama dia hooh. Dia kenal dia gas. Aing keur ulin ya si Jakri. Resel di mah. Ayo serobae keresel tubuh mah. Ajo. Ayo ngopi. Ayo Keresel ayo ngopi di mas serangan bae. Jangan gitu dia Jakri. Tamata dia tenel tah, eueup aing dulu make potong. Emang Pas suliwet. Emang kurang gitu usep nah. Ai tamata dia hooh. Jeunkeun deui kuai kopi nya. Potong deui. Ah, supena. Kira dia. Dia kunaon nyebur aing. Kopi make naon? Aing make naon jitu make naon? Panas ya? Aing salah meren gula meureun. Pisanan kok. Di aku lain. Oh, eta siapa? Ai kunaon sih teh ulun nemu muka. Barang kuai deui. Woi, saya nu malah ai. Ja, sudah lama bagus keme. Cibang ke hiji deui. Kas, kita dibangkeun hiji deui. Bangsat setan. Ai,
Jadi malah ke hiji deui. Alus kene morok. Pakailah gua nyisa popoe. Beh, ai bro, boga sendal anyar ai gua riwat. Ai, saya tadi balang jujung bae. Ai jas sendal aing eta nu di balang. Kon serangan tadi nu malangkeun age. Kon cekotkeun jak. Aing sibuk. Mau ngeusup. Tata sudah hir beta. Hir bang cekotkeun hir kedeung hir, aing nyeker hir sin ka cucuk. Ih, dia menggawekeun aing bae. Atuh buat ih, si kasih gawean aing bae. Kas, belah mana tadi malang kena? Eta bahdinya Mana jauh, Kas? leungit ke mana nya sendal aing? Tadi aing malangkeun ka dinya. Hir, aya wah. Kela kasin dia, jeker tangan ku aing. Kas, sendal lagi. Pan eueuh. Aneh aing mas, kemana sendal si Kasin leungit nya? Bujak sendal aing. Kemana eta? Ayo jak serio. Aing nyeker yo. Ngaganggu bae ieu gila. Aing lah. Kemana sendal aing ya? Mana itu tadi dia malangkeun kan? Aing malangkeun mah ka dieu yo. Tadi ieu lain. Oh, pan eueuh nya. Woi, keraraon dari ya? Aing keur nyaran sendal si Kasin. Cipa aing mantuan nyiaran. Gara-gara ka dia. Ai. Kas, sendal dia yo. Kadi gara ka dia yo. Belah mana? Ayo jak, aya cenah, aya. Oh, ayo. Nah, tah. Ai, aya kertas. Woi, aing heula ke medan tempur. Dia nyusulnya. Beuh, pud. Budak geus heula. Bentar ya jadi Oke, kembali dengan saya. Keturu tuh. Buat deh, nya anjeun. Di media. Ruwet bae ho kana aing. Laju kunaon si toh teh teu loba omong cicing bae. Nya ho, kunaon di kamar. Ai, saya tadi balangnya cicing bae. Kayak tahu. Ay, ya. Dia kunaon jak? Tadi teh gara-gara si dia euy. Iya. Aing keur nyaran sendal si Kasin. Pud. Sip, mulai. Leungit ai. Tadi teh Beuh, budak. Mulai ya. Mulai. Heeh.